Ibu bapak atlet voli. Dua anak. Wes voli. Balana teh yola. Itu Megachan. Oh nya Megawati hang istri. Megachan eta. Bukan Megachan yang ada antingnya. Bukan. Padahal dia tenok. Perjelas deh itu. Bahaya. Kayak pengalatihna. Saha teh? Asarpik sarang reka. Asal di kareka. Terima kasih. Berarti abi ngarah ka ituna apa me? Eta teh langsung nepangan Asarpik sareng reka gitu. Asarpik teh anu eta teh. Gusti urang teh ranteng gitu. Anu teh didinya kan osok Asarpik mah. Bulu dadaan ya. Anu jangan samakan Arapik. Asarpik. Cenah meme jadi Asarpik. Meme. Meme. Es lilin mah cece kalapa muda, dibantun mah cece kaci paganti, abdi isin cece duh bararingu sok inggis mah Pak RT gini kan. Di mana Pak RT? Biasa jalan-jalan. Jalan anak maaf eta. Tara-tara ngawacuk na teh ngawacuk batik segala jeung di handset. Di undangan Pak RT. Mohon ieu teh dia teh Pak RT teh namanya keluar kubur. Ini keluar kubur. Keluar bumi maksudnya. Oh, keluar bumi. Tetangga eta ulah dia riweuh. Kunaon? Aya naon Itu cenah Pak RT cenah aya tamu di bumi Mang Ikok cenah aya mojang. Ai Pak RT teh inget baheula teh yang jadi jajaka. Heeh. Can ka zamanan jadi rek harus ya aya mojang geuningan Dek daftar mojang jajaka. Dia tasnya Mojang na jajakana. mojang. Mojak. Ya terusnya anak ya kartu keluarga, ya tuh surat keterangan tidak mampu ti kelurahan. Aduh. Mana mah siap ya Mas Dayana? Iya. Foto keluarga mah kudu dibawa Oh, atuh. kudu. Sia geus opening Can. Acan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di Capruk Suna Podcast. Alah, senang pisan koknya. Kumaha Pak RT? Kang Mari anggar Pak RT. Tuh, ayeuna mah ganti ngaran urang. Ieu hareudang pisan gitu nya. Kayak AC. Mohon. Biar teh sarang Said nuju angkat AC teh. Aduh. Mohon lah karunya. Mana eta? Asa budak diun. Suanta asik. Ya senang banget ya teh aya Neng. Insyaallah. Neng saya teh Icu Suci. Suci. Oh, Suci. Nepangkeun Suci Zikriani. Febrianti. Hizbullah. Oh. Wes, Febrianti. Panggilan nama? Icus. Jadi abis Suci Icus. Asa enak nawe. Wah. Ya teh kopi di pasien penghargaan. Orang panggilan lagi. Apa? Koki. Nah apa tuh koki? Apa nih kok? Suci dibalikeun. Mana nu ripuh mah jadi yep. Ripuh. Tapi itu senang pisan bintang tamu anu pang awalna mojang istri. Tah eta. Di kamari makan Kang saha mimiti teh? Kang itu heula. Kang Dadang. Kang Dadang heula kitu. Kang Dadang terus Kang Nyanet. Kang Nyanet teh saha? Kang Dasep. Terus Kang Beh Arman, Pak Anting. Akhirna mah. Akhirna ieu aya penyegaran template guys. Akhirna aya gambar awewe dina thumbnail. Ti kamari kan jalu we jeung jalu. Gusti mana urang mun ngomong doa teh jeung maneh di bosen aya laki deui wae.
Nah, Neng Suci ieu teh kok Mojang Jajaka tahun seberapa? 2022. Haneut kene ayeuna teh 24. 2022. Masih kemari ya. Mohon. Terus Ari ieu teh tapi dina seratan mah teh Mojang Mimitran. Naon Mojang Mimitran teh? Ari Mojang Mimitran teh Mojang anu paling someah saurna teh. Pami di Putri Indonesia mah abi teh putri persahabatan. Oh, bagai kepompong. Bagai kepompong. Mohon laras. Paling someah. Mimitran. Jadi kan Suci teh Mojang Mimitran. Emang ya sabaraha kategori di Moka teh? Lamun di Moka teh aya kategori remaja sareng dewasa. Nah, angket teh diseleksi deui. Ke dikategorikeun kieu mah istilah-istilah ku juri. Leres? Mohon. Aya prosesna teh. Laras. Waktu Icus ngiringan teh Icus usia sabaraha tahun? Rek siji rek Icus teh. Berarti taros heula. Icus teh ucis. Kebaliut ya. Ucis malu ucis eta. Tidak. Kayaknya menang ya bukannya hargedang bos. Bari lagi atuh nyiksa maneh. Nyiksa mana nyiksa sorangan aing mah. Apa cek urang ka maneh? Nyiksa maneh. Bener. Ieu deui nyekek nyekek. Sok lah. Siap. Icus teh kalahiran sabaraha? Tahun sabaraha? Kelahiran tahun 2000. Tahun 2000. Berarti pas ngiringan teh usia 22 tahun. 22 tahun. Ari 2000 teh masukna Genji atau napi milenialnya? Genji dong. Genji dong. Nah, Genji dong. Genji kan. Nah, Genji. Milenial mah 80-an teh sih. Maneh anu milenial mah urang mah Genji. 80-an makan masukna fosil teh. 80 naon? Masehi. Anu 80-an artefak, Pak. Capek. 80-an teh milenial. Berarti 2000 teh Genji. Genji masukna. Oh, berarti Icus teh Moka generasi Genji. Genji teh. Generasi Genji boleh. Benar kan? Boleh. Moka generasi Genji. Ayeuna lamun aya bedana tuh kan Icus makan gaulna otomatis kan kayak itu ka dieu pentingnya. Ayeuna siga Moka kan mal mungkin Moka introvert Mungkin. Ya kan? Jaba Mimitran. Iya. Extrovert banget. Bener. Saking ramahna kan ramahnya Mimitran mah saking ramahna. Bukan oke diseri. Kopi Jaya oke ka dieu teh teh jauhan ke diseri. Jarang mata ke pasar, salaman kabeh di pasar. Ya gitu. Tah otomatis kan gaul teh sareng anu ngora, sareng anu kolot. Mana nu noelan urang ih. Getek. Sudah teh Icus dia nu noelan. Hei. Teh maneh. Ayo Luas urang oge. Sene cakadal. paingan tiis. Geus rak sok. Kumaha perbedaan pergaulan menurut Icus ya pergaulan antara Genji sareng yang generasi milenial segala mah. Perbedaan Nya maksudnya aya bedana teh sih gaul sareng Genji sareng milenial deui. Sareng salah kebalik. Antara milenial sareng Genji deui gitu. Iya. Abi begitu. Kan lamun Lah digitukeun teuing. Orang teh hayang Genji teh. Kepalana ge bingung aing mah kalau Icus aing. Sok terus. lamun sareng anu tos milenialnya. Mohon. Tas sepuh, mohonnya tas sepuh mah ada mungkin bahasana merenya nu ngabedakeun teh. Terus teh Bahasana. Kumaha gitu bahasana? bahasana teh aduh ieu token listrik. Eta mah jadi sanes teh sepuh. sanes bahasana eta mah Bahasana tadi teh. bahasana. Token listrik bener. Ya. Lamun milenial lamun Genji mah bahasana teh ya urang nongkrong kamana ka Kopi Jaya. Terus lamun bahasana mah kadinya. Ya. Lamun bahasa mah da mengikutinya maksudnya orang teh harus bisa
Jadi beradaptasi. di mana langit dijunjung di situ langit terangkat. Mah Saya bang nah. Saya bisa ngangkat langit ya gini. gitu ya bahasa Iya gitu. Sebenarnya bahasa mah gimana kitanya aja. Jadi bahasa Indonesia aku mah sih. Iya, enggak apa-apa. Aku juga Maaf kadang-kadang ya. suka gitu. Iya Jadi kadang celok. suka dicampur-campur gitu kan. Kalau Gen Z mah Sundanya teh suka dicampur sama Indo gitu. Kalau milenial mah ya pasti nu sarepuh mah nya bahasa Sunda nu anom mungkin ya. Nya. Nu anom, nu sepuh mah nu sepuh we teh aya anom-anom nah disebut. Jeung sepuh mah anu anom bahasa teh aya anom-anom nah sepuh mah kieu we emang Gitu. Berarti tadi balik dari kamu kahla. Tadi teh kan Moka tahun 2002 berarti Cus umur 22 tahun. Lamun misalnya Moka sendiri Icus lamun itu teh aya disaring diseleksi nanti seleksi. sabaraha tahap gitu misalnya aya teh urang itu buat yang jadi Moka. Wish. Lamun pas tahun abi mah karena Moka teh atos teu aya pasang diri deui teh 3 tahun gitunya. Jadi maksudnya teh pas 3 tahun manya. Sebelumnya sempat vakum gitu atau Vakum karena Covid kan. Covid. Mal mungkin kan Moka di Naju mal mungkin. Kan gak mungkin. Karena nya dikana gitu nama. Nya. Bener. terus aya deui tahun 2022. 2022. Peserta teh membludak sekali seperti Indonesian Idol ya pesertanya. Iya. Wow gitu. Wow. Jadi tahap seleksinya tuh kita ada persyaratan pertama. Ya. Persyaratan nama KTP-nya harus asli Garut. Asli Garut. Harus Soalnya ya mau ajang jajak Lahir dinya kelahiran lahir Garut. di Garut. Berarti kelahiran Bandung menetap di Garut tetiasa. Tetiasa. Kecuali bade kacapil heula Oh, digentos. Libat. Ya. Mohon. Berarti Nya atuh da menjam jejak ka Garut piraku. tapi aku kan lahir di Bandung kita kan. Capil lah gitu aya balangkona. Mohon. Tengiringan abi mah. Nya itu pesan abi we. Ayo Urang tengiringan abi mah. Ini make batik omong-omongan teh. Gila. Pernah pas kadinya capilna oge pindah jadi tirisir nyebrang. Pernah tapi mah kitu. Oh, mana pagawe di Capil sebenarnya lain. Terakhir Jantan kudu KTP Garut. Nah, kategori teh aya 2, aya nu rumaja sareng anu dewasa. Mohon gitu. Waktu itu berarti bahasa eta Abi dewasa. Dewasa. Emang lu rumaja red umurna seberapa tahun? Anu rumaja mati SMA. Kona abi mah ti 18 tahun sampai 25. Namun teh salahnya abi hilap deui. Paminu rumaja mah nu pokoknya Usia sekolah gitu. Usia sekolah gitu. Maksimalna. Kuliahan, berarti kuliahan mah. Udah masuk dewasa, nya. betul. Itu kan tadi proses seleksinya, seleksi Persyaratan dulu, persyaratan. udah. Terus karena proses seleksina sendiri teh naon wae anu dites teh Aki Naon Aki? IQ. Aki. Kita dek di Berarti direk IQ yuk. baru kana teh mau karek diselah kayak gitu nanti. Kalau dicek ke Aki na. Cerita. Nah naon wae tah. Aya tes tulis Aya tes tulis, tes bahasa sarang unjuk kabisa. Unjuk Eta bisa. Pas audisi. Alamun bahasana sendiri tah, bahasa sendiri anu dites naon wae. Bahasana teh nu kahiji pasti bahasa Sunda, bahasa Indonesia sareng bahasa Inggris. Jadi engke teh aya tilu juri. Kayak orang hiji-hiji ka bahasa Sunda heula. Bahas tentang misalnya sejarah Sunda atau aksara Sunda atau babasan atau paribasa gitulah. Tentang Sunda. Betul sekali. Indonesia mah kayak diri sendiri gitu. Oke, bahasa Ngerti? Inggris. Ya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris waktu itu aku ditanya tentang pariwisata yang ada di Garut, tapi harus diceritainnya pakai bahasa Inggris. Gitu. Mun urang mah Urang geus parah ya geus cilaka, euy. cilaka bahasa Inggris na ieu urang. lamun urang mah jol ngecoblak we ieu macakeun tulisan di tukangan ieu geuningan bungkus sarimi. Ingredients. Ingredients. Terus saya unjuk kabisa oge. Aya unjuk Berarti kabisa oge. mah tentang naon we tah?
tiasa kesenian Sunda. Bisa bade nyanyi, bade silat, Jaipongan. jaipong. Nah, Nanti nya itu sok break dance lah batu. teu atuh teu tiasa. Oh, kedah anu kesundaan. Harus nak. Mau ningali tina tadi di awal nyanyi berarti Icus bahasa Nyanyi, bisa sih, teh kan, ngalaisnya. Nyanyi. Ngalais Pak. Ngalais. Weh, Kalau awi gitu. galantungan. Terus kira tanya, unjuk ka bisa bade naon? Ngalais. Lais di mana sok? Tici batu. Lolos jadi maka. Dan kan pasti bakal aya pertanyaan-pertanyaan sih gak gitu. Oh iya, seperti itu. Aya dong. Upami tahun ayeuna bakal aya deui. Aya retna anu ti umur aki-aki gitu. Selain remaja, dewasa aki-aki. Padahal nya Nya. da aya mojang alit oge salaresna mah. Mojang alit. Mojang alit mah kanggo Sedikit aya. Wartos ini abi mabongso. Oh, gitu ya. Rada boros ali teraraina. TK. TK jangan. anak kecil aja. TKSD. TKSD. TKS. Mojang Mojang alit. alit. Nah, ya langsung katanya tadi teh unjuk kabisa ceritana lolos we. Lolos. Jantan aya juara tadi, non juara Pinili, wakil hiji, wakil dua. Lantaran angkatan abi mah seueur pisan. Jadi aya harapan hiji, Harapan dua, harapan tilu. Termasuk kaituna teh Mimitra. Mimitran, Gandes, Motekar, Calakan. Eta mah pasti Calakan mah aya. berarti nu paling pinter eta weh jeung gitu. Pinter. Mun Tah. Gandes? Hah? Mun Gandes? Gandes mah. Gandes kewes. Naonnya Gandes teh? Chaos batu. Wah, kacau. No. Orang Naon Gandes teh naon? Gandes teh geulis, sarang kasep, kewes. asa bahasa gaulnya itu mah. Nya. Gendes. Bahasa gaul maneh teh. Apa jeung si Inces? Motekar, motekar. Motekar mah berarti bisaan kreatif motekar teh. Naon deui? Mimitran, Calakan. Calakan pinter, Ga- Mitran teh Gandes kewes. bersahabat. Oh iya. Tah, terus misalnya teh terus lolos ya jantan juara-juara tadi. Sebenarnya tugas utamanya sebagai mojang jejaka itu apa? Sebenarnya nama tugas utama nama ngenalkeun pariwisata sareng kabudayaan nu aya di Kabupaten Garut gitu. Namun disebutna teh mun aya nama geuningan. Duta. Duta. Di saat kita bersama. Di waktu kita tertawa menangis menggenung oleh cinta. Nes duta anu eta. Sanes duta anu eta. Iya mah. Role model. Role mod Ya, role bahasa deungeun nama teteh. Roll teh muter. Ari mod teh. Roll teh muter, Muter, roll. Pak. Ari mod teh. Mod mah Mood. ajel teh agri kan kayak itu. Bakal mau ngerti nama cara jauh-jauh kan apa aja. Kayak sina nonton eta Nyala. episode sabaraha teh. Gitu, tak gitu kok. Eta na non teh disebutna teh naonnya atunya bukan jam kerja atunya. Kan benten tos ya teh satahun kinerja teh. Per tahun gitu teh. Per tahun. Jadi 1 tahun Seangkatan. Nah maksudnya teh model Icus jadi si non Penugasan mojang mungkin ya. mimitran teh eta teh berlaku selama 1 setahun. tahun. Oh. Tapi kan yang waktu vakum 3 tahun berarti Selama selama 3 gitu. tahun dia harus bertugas sebagai mojang gitu. Gitu. Anu vakum 3 tahun. Karunya teh tilu angkatan teh. Model nu vakum cleanernya. Sebenarnya nu 3 tahun tuh lebih enak menurut aku karena kalau misalnya ada event-event kebudayaan atau event-event di Garut yang membutuhkan kita, kan kita ditugasin. Jadi selama 3 tahun tuh mereka Sibuk bergelut. gitu, bergelut. Kita kan cuma setahun. Ya. 2002 teh angkatan seberapa? 2022. Nya 2002 Iya, teh maksudnya, angkatan si Moka kan dari itu dari angkatan pertama berapa? teh kayak Aya angkatan tuh? Aya angkatan. Iya. Ayo. Itu apa? Hafal. Sudah kuduka. Sudah kuduka. Atuh teh merejaman sanya teh zaman Di zaman Kang Kiki, di zaman di zaman juri-juri Abi. Itu di zaman Pak Ganjar. Aya nuhun,
Ganjar ge. Ganjar teh kepungkur teh. Iya jaka. Ti antrian keneh tos gagal. Badanna tak acan kitu bae kepungkur mah. Oh, tak acan. Acan. Hurin aya mah. Sanes agung hurin aya mah. Oke, tuh. Lamun Icu sendiri nu ngamotivasi jadi pengen ikutan moka teh sebenarnya seperti apa? Salarasna mah di SMA teh tos hoyong janten. Mojang. Ya. Emang tos aya niat. Tos aya nih. Awalna ninggal naon? Apakah ninggal aya figur seorang mojang lalu Lawan ninggal kok kerennya gitu kan atau atau lihat yang Miss Universe asalnya Miss Universe. Lihat temen sih, temen sekelas ikut moka. Jadi hoyong. Memiliki jiwa naon sebutna teh persaingan tuh. Enggak tuh ambis. Persaingan. Naon sebutna teh ambisi Kompetisi. Kompetitif. Saya emang rek mengbal kompetisi. Jiwa kompetitif tak eta maksudna. Jadi banyak mimitran berarti dina keseharianna ge emang itu wah gawe pisan. Kieu pisan berarti nya jeung sama orang banyak. Iya dong. Wah pokoknya. Nah gitu Ari ima rada mundur saalit mantan. Kemana Pak mundur? Mentong kadinya, mentok eta mah. Ieu mencari obrolanna manu mundur. Gitu. Icu sendiri berarti lahir di keluarga tanapi lingkungan nu kumaha? Asli Garut kan? Asli Lahir kan? Garut, Di mana? Asgar. seniman. Oh henteu. Keluarganya kumaha? Keluarga olahraga sebenarnya. Keluarga. Oh itu naon sebutna teh? Atlet. Abi hungkul we. Olahragawan urang mah inget teh. Abi nu melenceng. Nu kami teh salarasna teh budak saha mama. Ari abdi budak saha. Oh jadi Ibu sungkul mulai Ibu bapak atlet voli. dua nana voli balana teh yola itu Megachan. Oh nya Megawati hang istri. Megachan eta bukan Megachan yang ada antingnya. Bukan. Yang dia tenok. Perjelas deui dia. Bahaya. Ijos teh sabaraha bersaudara? 3 bersaudara. Paling bungsu. Berarti kakak-kakak atlet oge. Atlet semuanya La voli. ilaha illallah. Bener-bener paling melenceng. Definisi ari-ari budak saha. Bener. Ari abi budak saha. Mun uya tadi bumi sok disayangkeun sangu tara. Soalnya beda gitu. Nog ataha Iya itunya. mah beda cenah mau disadiakeun sangu gitu, beda. Oh berarti asli di Garut lahir. Asli di Garut kalau atlet itu sendiri anu melenceng mah. Tapi teu aya tuntutan ti orang tua misalkan kedah jantan atlet. Tidak sama sekali. Kakak-kakak atlet kan? Voli. Voli oge. Voli. bisa voli tuh? Nggak bisa. Lapur. Tidak bisa. Lapor guys. Oh, buat tulungan-tulunganan nih, Bang. Tapi jadi pembeda kan, jadi pembeda di keluarga. Berarti sebenarnya di lamun tiluna darah senina ti saya aya tuh misalnya kakek. Saur nama ayat ti nin. Nin abi teh sok Cianjuran gitu. Oh, tah, iya. Menarik teh kan pemedi tinggal tina perbedaan nama orang tua, kakak-kakak teh karena atlet tah ieu mah ternyata mengkol karena seni gitu kan. Orang duaan kenal Icus teh sebagai penyanyi. Nama bieu terang Icus teh ternyata moka gitu kan kantos jantan mojang jajang mojang. Nyanyi ada nyanyi ti iraha Cus. Abi teh nyanyi ti SD. SD teh ngiring. Bikin ka ayeuna teu liren-liren. Pula ya. Doakeun atuh abi teh seueur jobna. Amin. Amin ya Allah. Karena Kopjay undang abi Kopjay. langganan di Kopjay banyak. Mantap. Kayak airanana nih. Mantap aja. Berarti hobinya eta teh ya. Hobi. Ti SD keneh oge tos hobi nyanyi. Salaresna mah teu terang aya bakat nyanyi. Nah, terang-terang teh pas SD we. Di tes upami di SD teh sok ayat non mata pelajaran. Non seni kebudayaan. Kebudayaan. Di tes do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Ah, gampang gitu unggul mah tuh. Aya bakat teh.
Do re mi fa sol la si do. Cing, tes Icus no iya. Do Do. da re mi. Aya teh. Ya senarnya pakai senar gitar ke senar lang layangan gitu kan. Senar gitu kan. Senar capit Jadi tidinya teh tina kitu hungkul. Tina kitu hungkul di jalurkeun basa eta mah aya SPKS. Ayeuna ge aya Aya. SPKS. Nah, lomba-lomba. Urang eta non urang mah por seni. Oh. Zaman urang mangarana Nama-namana teh diubah-ubah ayeuna FLSN gitulah. Tidinya juara hiji. Masya Allah. Masya Allah. Terus ku Berkah ya. Ngeri-ngeri masalah sayang. Itu tah jadi kan. Sok kapohoan eta teh sayang ngongker gitu. Ngarestar mana yang balik ka awal. Astagfirullah. Aku jangot. Ras kumaha? terus juara hiji abi teh dileskeun ku mama. Di les musik les. Oh, berarti disupport ya. langsung. Dari sana diajakin lomba-lomba. Diarahkeun. Diarahkeun. Ketahuan bakat. Terus juara terus, alhamdulillah sampai sekarang bisa ngejob terus. Amin. Yes. Tapi kalian baheula seru juara persennya urang. Persen naon di dinya? Urang teh baheula teh SKJ. Naon SKJ? Senam kesehatan jasmani. Emang aya perseni SKJ? Ya olahragana waktu pas orang tahun eta kelas 5 atau kelas genep eta dijadikan salah sahiji salapan genep Kan kelas genep geus teu meunang ngilu ieu. Ngilu jadi berarti peserta. orang kelas 5 hari kitu mah. Pona SKJ orang juara mas sakecamatan tah. Juara naon? Bangga tuh orang mana boga bala jika orang atlet SKJ kudu bangga. Urang oge kudu ngiluan perseni mah. Seri naon tah? Puisi jeung lomba ngalukis. Aya eta. Puisi teh tempikeun ka puisi teh sampaikeun ka kecamatan. Dilatihna teh ku guruna teh di Wahangan badag. Aslina di katembragan kan ku cai tadi keum sakieu. Ulah pati percaya. Asli Hame naon? Main naon di Wahangan. itu untuk ngolah vokalna. Jadi kan pahangan kan ngagulidang Menggaul. caina badag ngaguruh gandeng. Tah si pelatihna teh di batu sebelah sana. Terus kita teh harus bacakeun puisi teh harus kedengeran kayak itu teh. Tapi ulah gitu kudu Feel. iya, kudu gitu. Tapi kudu kedengeran kayak Urang itu. malah latihan Ya bagi napas. kieuan nya kagak tuh. Ya mesin palin ongko. Urang mah latihan napas gitu teh dina curug urang mah. Anjir, masih bahasa didinya Jadi- masih ulin jeung wiro sableng urang. Pokona mun buang napas teh curug teh kudu jadi malik ngalir nanti gitu kalau mau. Oh, amatar. Perseni naon. Teh urang guruna kan pen bangun. Elehna teh urang teh. Elehna teh di dieu euy, di Garut. Tapi ra aku budak anu ingat tuh eta urang busak kalau budak teh. Kekebring anjir eta teh. Judulna teh Bendera, Darah dan Air Mata Kami. Bendera. Darah. Menang. Aing apal kitu mah ditenjeragan juga kejebol kamu. Sugan teh mal kitu nu meunang. Icus balik deh ka Icus ah. Ini kan bendera tuh. Ah, iya. Naon. Icus teh kan ayeuna teh Genji. sebutlah penyanyi. Penyanyi. Ai penyanyi pointen kedah gaduh lagu. Laras. Nya. Berarti ente balik kan balik heula ka Mojang ya. Berarti pas pasang Mundur diri, dewa pasang eta. diri teh unjuk ka bisa teh nyanyi. Nyanyi atuh mah silat. Oh, Hey. ingat kan tadi ngalais. Oh, tengah lais. Ingat teh. Entah tuh. Nyanyi naon Narita? Nyanyi naon? Nyanyi judulna Sancang Gugat. Sancang gugat. Sancang Sekarang Gugat. teh. Urang mah karek adengnya asli. Urang mah sok ngadengekeun. Sebenarnya Sancang Lagu Gugat teh- Jaipong eta teh. Lagu Jaipong terus lagu Urang mah apalna sancang teh anu bade diislamin we dianya gambar. Bade diislamin dianya gak mau. Cek ces. Eta sancang gugat kumaha cing? Sancang Gugat teh kasup lagu dina Sunda mah Jaipong klasik. Eta teh Jaipong klasik. Kasup lagu berat, maksud lagu beratnya adalah nada-nada nate, not-nate nu bener-bener mun dina Sunda mah jelok naik. Pas turunna teu kagok koprol gitu lah. Palingan jadi role mode atuh ada aya koprol back. Cing hoyong pingat masih Tilu album. masih emot teu? Emot. So. Cobi. Kita
negeri Sunda nulagrag jemata lanjut Lanjut. Orang ngomong lanjut dia. Itu coba ngomong lanjut orang kata ke meresapi atau jalan lanjut lanjut nah itu kadang teh Lanjut bisa. Balik sih mah. ya lanjut Terus. raos lanjut nu kausi kagiri ku jiwa-jiwa manusia nu teu boga wewah geus leungit rasa kaera anggang jeung rasa cintana puna takdir kisuna deka mana can bere Aing masuk kayak ngodok saku. emang lagu gitu emang bisa lagu gitu bisa dikomplokeun Bisa berasa cobaan beri kali tarima. ulah gitu atuh eta nonna teh berarti karena begitu mah atuh karena lagu-lagu Sunda teh tidak bisa dipandang sebelah mata itu teh hese pisan teknikna eta Hese nya teh eta teh kan maksud orang lagu berat teh adalah anu teknik. ngajarkeunana saha eta aya abi teh les teh les atunya di nganggu guguru Bu guru nyales atuh nyales nya Gendeng itu aya mah aya pengalatihna saha eta teh asarpik sarang reka asal teh kareka. terima kasih teh berarti abi ngarah Nuhun. kaituna apa mi Nya. eta teh langsung nepangan asarpik Asarpik. gitu Itu. asarpik teh anu eta teh Gusti urang teh ranteng gitu. Ada teh teh didinya kan sok asarpik mah. Bulu dadaan ya. Heeh anu jangan samakan Arapik. asarpik. Sana Cenah ya. mah meme jadi Meme. asarpik. Nah meme. Meme. Mulai ke jurang itu obrolan teh. bahaya Kita blank spot kireng ngomong naon dia. Eta Berarti aya Tunjuk bisa. maksudnya ternyata bakat alami nama aya kemudian dia lanjut ku aya nu ngalatih oge. Tah ieu maksudna teh kieu urang teh dina ngamumule budaya Sunda teh teu saukur ngandalkeun turunan mungkul. Ari teh aya nu ngalatihna mah teh aya nu ngabimbingna mah kan laras sami jeung bohong gitu maksudnya tadi diharapkeun penten generasi-generasi ari generasi milenial teh saluhurna sebelumnya teh naon sebetulnya boomer. Baby boomer. Baby boomer. sebelum generasi milenial sebelum urang sebetulnya naon Baby boomer. Baby boomers. baby boomers tah generasi eta berartinya anu ngabimbing generasi-generasi selanjutnya Gen Z, Gen dina- X. entah itu milenial entah itu Gen Z Supra dah, X. sarua sakawan iya Pak eta Bit karbu. ulah dugikeun ka Mulder teh pada melan di Bengkel siapa eta mah. oli samping pangpana mah aduh Nya. gitu we intina mah budaya Sunda teh erat kaitanna kental sareng oli samping Astagfirullahaladzim liar gitu. Oh jadi gitu. Tadi aya nu ngajarkeun ka orang dimulai lah Nya. intina mah kedah dimulai budaya Sunda Tah, salian nyanyi Sunda, tadi nyanyi Sunda. Percaya teu? itu Ieu teh cenah mah icus teh ayeuna teh bade rilis single. oh pada rilis bade Mana bade rilis Sekarang mohon untuk saya kan kamari-kamari saat aya dua dua. judulna pekat terang teh laguna Oh, terang atuh. kumaci tuh Jangan pekatkan. Abi teh osok ngadangu mah. Kan sok nyanyi tadi kopinya ya ini Pak Gusti kan pekat. Dalam pekatnya. salah terus saya terang mah Pekat ras. pekat sarang nyaman Nyaman. nah eta di
ditulis ku Asayed, diproduksina ku Triton. Namun ayeuna mah beda abi teh. Nah, nu ngabedakeun dua lagu eta sareng single anu bade rilis ayeuna. Single anu ieu mah ditulis ku abi. Lirikna. Judulnya naon? Judul nyeri hate ieu mah. Oh, Genji pisan. Genji pisan. Oh, jadi pokoknya ada kehidupan perih mah wah teh Genji wah deui pokoknya. Bener. Urang mah Bandung. Nyeri hate we nya Genji mah konsepna. Judulnya apa? Judulna Tak Sungguh Mencinta. Tak sungguh mencinta. Pekat. Genji pisan Geus judulnya. pekat sempat nyaman lalu akhirnya sakit hati lagi akhirnya kamu tak sungguh mencinta eta. Selain itu bakal teh kadinya. Sugan teh bener bogoh pas kitu kan bobogohan we. Ya jadi sebenarnya jadi salah sahiji ya teh sih naon ngaranna teh nya lain ciri atau kebiasaan Genji itu lamun nyeri hati teh nulis curhat. Tapi budaya eta mah lain budayanya. Kebiasaan eta mah tiba heula ge kan sok aya zaman-zaman sebelum urang oge kan baheula mah dituliskan lompatna teh kana diary. Tapi teu dijadikeun lagu baheula biasa mah kan bener orang remaja baheula mah ditulis dina diary udah sekedar dijadikan kenangan. Ari Genji mah dijadikan lagu. Diolah deui. Dijadikan lagu, aya dicurhatkeun di media sosial. Kalau di atanapi dijejekeun. Nya Dina TikTok geus sok dijejekeun. aya nu curhat soalnya SG aya nya tuh SG-nya. Terus biasanya kayak Genji mah boga close friend. Tah, aya second akun mah Aya second akun. Aya akun sampah. Ari urang mah semua mungkin. Da urang mah lain Genji. Ari Icus mah tos pasti gaduh. Tak kumaha emang. Second akun. Emang second akun naon cis? Kumaha? Naon da close friend second akun kumaha eta teh? Emang kumaha? Naon? Jadi gunana Close friend heula ya mah close friend. Kenapa dari sekian ribu banyak followers Icus harus ada close friend, teman yang tertutup. Close friend teh sabaraha urang teh? Saha we dipilih? Tinggal heula. Aya ya close friend. Tak biasa nama curhat nama jeung anu close friend biasa nama. 20 orang. 20 orang. Dari 4.000. Tina 4.000 teh aya 20 orang anu close friend. Biasanya sok curhat naon anu close friend. Kehidupan sih, kehidupan. Seperti tadi susah masukin motor ke rumah. Nah itu ada close friend. Nyangkut. Ini kehidupan. Asli kehidupan. Mau lihat gak nih aku? Masalah kehidupan teh gitu anjir. Bener. Itu sesuai ekspektasi eta mah. Zaman urang mah. Tahu enggak tadi aku susah ngicet. Bener. Tapi yang random gitu. Tuh kayak gini nih. Tuh susah masukin motor. Jadi nyangkut motor Abi. Tuh. Jadi hese nurun. Nah itu tadi masukin ke close friend. Close friend nah itu dah. Bakal momennya terus. Atau curhat apa? Curhat kayak hari ini. Nah itulah kayak. Tapi berarti anu eta aya rencana dijadikan lagu malah eta nu hese ngaluarkeun motor. rilis single gitu teh. Rilis klaim atau Kepayahanku cenah. Bisa itu didramatis. Bisa. Cing eta hoyong ieu heula atuh tadi single teh. Nya ceritana naon heula ya? Ceritana kumaha? Naon? Tak Sungguh Mencinta. Tak Sungguh Mencinta itu kan cerita itu sendiri berarti. Itu teh Tak Sungguh Mencinta teh seperti apa ceritanya? Garis besarna we. Garis besarnya jadi aku tuh gak apa-apa Genji mah kan nyeri hati we nya konsepna. 2 kali putus cinta. Berdasarkan true story. Karena kalau misalnya aku nulis harus nah gitu. Bukan ciri. Iya macet juga. Mana marupa-rupa pisan. Itu serius obrolan teh. Aduh deh Mas Abige. Yang kopi atau Tak sungguh ngecerut. Terus. Jadi 2 kali putus cinta. Yang pertama 3 tahun lama banget kan. Terus putus. Terus ada lagi yang ngedeketin.
kirain aku mah orang ini teh bener-bener bakal nolong aku. Dari keterpurukan Dari 3 tahun itu. Iya. Ternyata tidak. Ternyata dia Luas. Dugu. Mana yang ngeunah ge yang ngedit beladung. Ternyata tidak. Kayak gitu. Oh jadi justru dia tuh semakin mengkusrukan Icus ke jurang. mengkerusukan. Berarti benar cek orang tadi. Naon? Tina pekat muncullah si anu membuat nyaman. Nyaman. Entah si membuat nyaman itu teh mengusrukan sehingga Mengusrukan. roman cinta gitu teh. Ya beda orang itu beda orang. Oh, beda orang. Beda orang. Terus lamun aransemenna itu Pak kusaha Aransemen ku orang Garut oge. Orang Garut. Tidak bisa sendiri sih sebenarnya. Harus membutuhkan orang lainnya. Oh, berarti ada lebih ke teman liriknya, lirik sama nada-nadanya. Nah, nada-nadanya. Cing atau dikasih Rumpaka lah, bisa nggak mungkin dikasih bocoran itu? Boleh. Lirik namanya. rumpakannya. Nah, aja sebetulnya. Itu tenang bisa betul. Lirik. Lirik. Liriknya, Lirik bener rumpaka. Ya, berarti bener lirik Rumpak rumpakannya. itu mana memakainya teh rumpakannya. Sorry. Rumpakannya. Rapna nya. Repna. Can dirilisnya ya. Oh, iya. Spesial. Spesial. Bos. Eksklusif, Bos. Eksklusif. Spesial bos. Jadi ke bawah. Wow. Gas bos. Ya Rapna. Tuhan mengapa kau berikan rasa bila akhirnya ku yang terus terluka. Dan bila kau tak pernah mencinta, mengapa kau berikan bahagia jika itu palsu belaka? Dari hati ini Raos. Ya kamana ngajedong di dia. Dikuncing satu wae. Ingat Ingat kayak kenapa sih yang kill. nah hamun nyawer kudu receh. Terus ada eta bakal dikoplokin. Ya, ada pengalaman nyingcir. Nah itu rambut nyawer kudu receh. Nah, sok. Nah nyawer kudu receh. Meh awet. Jadi bahasa kapilan cek urang mah modal 10.000 naik ke panggung digulawir kene kita. Lebih kata dibikeun. Cat bari nyanyi teh penonton penyanyi teh kieu we geuning fokus teu beurang-beurang Kasal, katikeun kasal. katuruna. Penyanyina. Kieu we turun terus. 10.000 napal di laleureura terus turun teh kayak itu. Astagfirullah. Skill eta disebutna teh kudu receh boga salembar oge awet boga skill. Astagfirullah. Tapi nu bieu Allah betahun raos Terus Kan dirilis di mana eta? Di di Spotify. seluruh digital platform. Marketing. Sudah marketing. digital platform. Digital platform YouTube. Bade ngadamal ieu mah video klip. Abi nu kana jurang nama we. Wis. Insyaallah. Eta geuningan sok pame Icus nyanyi teh sok lulur liwat abi eta lulur liwat di tukang geuningan papa liwat bae bisa orang ge ekspresi kieu tuh. Benar. Ditampi. Mangga. Pokoknya apa di semua platform digital musik. Betul. Berarti kegiatan sebagai moka nyalira tos Kana tos. Tah aya, eta tos beres nu gitu. 2023. Aya. Anu 2023. hutang 3 tahun teh. Beda. Nya ada nu anyarnya 2014 nya poho euy. Terus ada 2022 we urang mah. Stuck. Saya move on orang mah jelema. Karena lawan samnya pikir. Ayo atuh Espanyol. Earning all sepion. Kayak tukang. Aduh. Jadi gitu paling kesibukan teh nyanyi. Ayeuna bilang pameo di gedung. Nyanyi. Di gedung itu. Cing balik. Jangan Jantan kesibukan teh mah Lalu nganggur. nyanyi. Ya jelema sibuk teh nganggur. Sing balik. Gak ada sibuk nganggur. Jajan banyak menalur. Anyan teh Kan arek nanya heula. Resep basreng teh. Naonan nih. nya Icus resep basreng. Resep. Tah menurut Icus ieu mah Basreng. basreng mun acan digoreng bau basreng teu.
Bulat gini. Nya masih Basonya Teu baso. Nah, baso masih belum menjadi basreng kan masih belum ya, digoreng. bau baso Kan acan berarti digoreng. bau basreng. Nah, bau basreng apa bau baso? Bau baso. Baso. Nah, beda persepsi berarti. Nya. Cik kurang mah bau basreng teh. Cuman emang bau baso. Terus naon dia penting Mana? kan obrolan. Urang menanyakan ke Genji tadi itu sok jajan basreng osok Genji juga sok jajan basreng gitu maksud urang teh selain kan biasanya Genji mah nongkrong di coffee shop. Jajan basreng kegiatan teh kan gitu. Amun sepuh. Mana jadi ngebahas bau basreng. Maaf. Kumaha? Sepuh jajan basreng oge teh. Jajan. Jajan. Sok jajan basreng. Kan pami sepuh teh sok jajan basreng. Aprot sok jajan basreng tara. Biasa nama pilih hari sepuh mah kadang mun bau tara Tah perkawis basreng gitu. Nya mun sepuh mah gitu biasana milarian teu bau soalna kan mulai perut tegar gitunya aslam lambung naik gitu. Cus lamun Genji biasa apal tuh siga kana kaulinan barudak tradisional itu budak tradisional masih kealaman tuh sih Masih kealaman. naon Backlas. Terus gitu nya menurut Genji menyebutna teh. Congklak. Terus nanti yang kegambar gitu teh. Sondah. Sondah. Mana Sondah. Sodlah urang mah. Dolah Sod asli sodlah. Sondah. Sonlah. Terus Lompat tinggi. Tente anu sepintrong. Sanes-sanesnya sapintrong. Anu dibaledokeun geuning. Boy-boyan. Boy-boyan. Aya boy-boyan kan? Henteu maksudnya Kala boy-boyan mah kan jarang main boy-boyan. Balna ku bal naon? Ku keresek. Oh, kok keresek anu di bulan di talian ku karet. Urang ngebala kan ku daun kalapa. Nya. Daun kelapa dianyam. Tah eta betana sesepuh sareng Genji. Jadi dulu maju. Boy. Jadi kan di lemburnya. Jadi bikin bal-balan teh tina daun kalapa itu aya anyamanana khusus. Jadi daun kalapa dianyam sampai ka buleud pas lagi gitu. Jadi teknik anyaman dipake teh. Tapi emang kadienakeun urang kan ningali ala urang lah gitunya. Ala urang oge memang pakaian teh keresek anu di bulan-bulan kalian we ku karetna jadi buleud. Wah, beda. Diisian batu. Diisian batu. Sok depeurup. Kalau abi masih depeureut biar dia percaya rasana jadi maneh teh. Kieu rasana jadi maneh kata percaya asan teu. Diisian batu. Kameh berat. Oh nya batu kecil gitu. Kantos nguping kata berkudawat. Tahu aja lagu Bang kali 55 go bang. Nah, kayak gitu kita. Bangkong ngaco ka sawah. Wahai tukang baji gur. Nah, nyambung ka dieu nya. Cing. Aduh degah wow. Kantos alit teh icus teh. Kemana we banyak. Contohan heula. Tidak nya punten mangga ariga Gatot gaca arica jauh ambon dari bonteng buruk ariruk rukun warga ariga Gatot kaca arica jauh buruk ayo dua kali gitu ya berarti konek gitunya siap yo nama yuk mau di musik kan mana ya capek enggak mikro gitar gitu, cik ayeuna mah kecepatan ada ditambah ayeuna mah punten wae ari endah pisan arisan Santolo Mas Santolo le kumarpo Santolo rapper tradisional itu kur gaya-gaya rap itu. Belikan dia tak? Hah? Cing Soki itu. Arisan? Arisan tinggal ngocok. Wah iya. Yang arisan mah tinggal ngocok. Mereka adeg degan.
Malik. Sok, Abi kisah mi itu urkot deg-degan. abi tarang. Cing ti icus bisi gara-gara pertama nanti dia Siksa. Punten mangga ariga gajah depa ti dia ka dia. Gajah depa Aripa. Ah jadi aing neguh ya tuh. Apaan urang Aripa? Lanjut teh nya. Oh, Aripa Punten mangga Ariga. gajah depa Aripa tuh. oh kaurangan. Wah. Ya keberobean durasina. Sok enak mah. Sok. Aripa dia teh. Aripa paku payung Ariung. Yung tae yung Ariung. Yung tae yung Ariung. Yung tae yung mulak we ditinjat itu kaperes. Ah, tak salah. Mau nama Cus, lamun hayang semakin dekat dengan Icus, Nah, boleh dikepoin Naon Instagramna? Instagram, Suci DF Facebook. ada @suci df. Atau Suci. segitu unggul. Teh titik teh underscore. aya titikan Suci titik DF Oh, Suci suci.df. Tah di dia tah. Nah, aya YouTube gaduh akun YouTube ngari itu. masih diproses. Masih diproses. Juga Oke. perceraian. Kayak rilis singlenya di mana? Rilis Di single teh? mana-mana. Di mana-mana. Di platform teh. Di platform. Pokoknya mah Iya. bakal diumumkan di Instagram na. Betul, Suci betul. Anu bade nikah, anu singer bisa kontak Itu Icus. kayak kudu nikah anger. Iya. Rilis single mah. Sur, yo wadah kotor di bumi, kontak Icus. Gitu. Cakap itu dekat tinggali gitu. Ya. Sakitu lah pinten balajapruk kanggo episode dinten ayeuna mah atur nuhun ka Icus Atur nuhun anu oge. atos mampir di Capruk rumpah Sunda atos Nangger. berbagi Cerita. informasi cerita kisah inspiratif yang sangat berurai air mata. Oke, siap. Jantan santeuna mudah-mudahan pinten tiasa ngagugah rasa non teh ketertarikan ti bala capruk anu masih anom keneh masih ngarora keneh supaya ikut ajang-ajang kompetisi siga gitu karena tina moka wae kan teu saukur jantan moka udah aja stop dia tapi bisa jadi kaitu atau bisa jadi penyanyi bisa jadi aktris bisa jadi pengusaha dan lain sebagainya siga gitu itu anggap saja itu adalah batu loncatan nya terus Betul, ya betul, gitu betulnya. Terus urang pribadi ngerasa reus sebetulnya ternyata aya nu Genji teh akhir ayeuna banyak nu mandang sebelah mata Genji teh cuma bisa curhat di sosial media lah gini lagi tuh ternyata aya nu juga Icus masih mau tekar masih reus masih bisa nyanyi Sunda tuh satu kebanggaan ke urang mah nya gitu Cus selamat salam kanggo rerencangan di Moka sadayana nya hatur nuhun. Mudah-mudahan iya program Mokana terus berjalan dan lancar berlanjut setiap tahunnya. Amin. Rujang tebang di Capruk Sunda salajengna Capruk Sunda. Capruk Sunda. Capruk Sunda. Capruk Sunda. Ngomong Sunda. Boleh Genji ngomong Sunda ulah jiji. Salameo. Salameo. Ayo baru katu Sampurasun.